Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedaran tradisi kadaharan Sunda Putri Noong. Sateu acana nepangkeun wastapun Wiwin Nuraini ti kelas 12 IPA 2. Pedaran Sunda. Pedaran Sunda nyaeta wacana nu eusina ngajentrekeun tur medarkeun pola kegiatan anu geus mang taun-taun sarta jadi hiji kabiasaan dina diri urang Sunda boh dina segi prosesna jeung tujuanana. Kue Putri Noong. Kue Putri Noong nyaeta jajanan tradisional Sunda anu asalna di Jawa Barat. Kue ieu dijieun tina sampe jeung eusian cau di tengahna. Ngaran Putri Noong dina basa Indonesia hartina putri anu ngintip. Ngarujuk kana penampilan kue tempat potongan cau di jerona siga anu ngintip. Kue ieu oge dipikawano pikeun kelir caang jeung pikaresepeun. Nu biasana dihasilkeun tina ngawarnaan kadaharan alam. Rasa amis tina cau ngahiji jeung rasa sape, sehingga salah sahiji kadaharan tradisional ieu dipikaresep di kalangan masyarakat. Alatna aya sendok, piring, jeung asrud. Lamun bahanna aya cau, kelapa parut, gula bodas, sampe, jeung ontan. Pikeun ngawarnaan lengkah-lengkahna sampe anu geus diparut tuluy di gula bodasan sacukupna. Teras digalokeun dugi ka ngagalo. Teras adonan dibagi 3 bagian pikeun ngawarnaan. Warna nu kahiji aya warna beureum. Warna nu kadua aya warna hejo. Kusabab teu aya warna koneng janten ku warna beureum deui. Saatos diwarnaan, teras galokeun dugi ka ngagalo. Saatos kitu canak bahan-bahan saalit anu tos diwarnaan kana daun cau anu tos dideang. Teras ratakeun. Saatos diratakeun, simpen cau dina luhur adonan tadi. Teras lipet daun cau jika bade ngadamel leupeut. Teraskeun dugi ka adonan seep. Teras pais salami 45 menit. Saatos asak simpen dina piring. Teras dipotongan sakahoyongna.
saatos dipotongan teras digalokeun kana parud kalapa. Teraskeun dugi ka CF. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.